أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bisa kajian bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang kadieu hayu kadieu geura cek Kangjeng Nabi aing ayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon hayu dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nanu mantak urang kudu bersih lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir teman-teman kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng elenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho kahartina indah jasa alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wow dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi aduh lamun nya nabrak kebro cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali
Geus ditolak sababaraha kali tah usah ye dina surat lagi geus aya kos kituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyada daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapangih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atawa aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisa setan ge setan teu bisa ngarupakan ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsarati fuman wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman. Nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan aju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Naam sarate fuman wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non garang-garana engket-engket rek sare ngedeng langsung tam sarate fuman wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim dair PS sakali ente dua kali ka ditu da mangim pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan ka katu kukula nanya ai si jalan ka mana ieu nanya wi jalan ka Madinah heuh padi Imah Ki Soleh kukula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener heuh ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah. Ya Allah, jaheuh Masjid Madinah ieu. Aya urang Arab kan, anu unggal lawang aya urang Arab. Kula dek asup tidak boleh, ini khusus orang Arab cek nya. Yeuh. Neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh. Pulau itu aya deui urang Arab. Udah asup tidak boleh, khusus orang Arab cek nya. Orang ajam tidak boleh. Lupa kade itu unggal lawang aya urang Araban. Cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi urang Arab jan nabi kabehan. Naik aing ka jeung kumaha ge. Naik kula ka luhur. Begitu naik ka luhur apa? Sakiana. Enggak boleh naik. Ka dulu di handap. Wah, kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh. Ngancan katingali Kangjeng Nabi na. Ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasana. Ringsek aing ieu ka mana ieu? Haju di tukang penjagana turun teu meunang. Di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh. Jadi kula ditungtung gitu tah. Ngan aya di luhur. Akhirnya kula turun ke handap. Alhamdulillah. Begitu nanya, itu Kangjeng Nabi, cenah buru-buru. Macet. Jelema teu bisa ka ditu. Hudang. Can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang. Waduh, cek kula teh, Masya Allah. Tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na. Yeay. Eta ngimpi teh kos kitu teh. Nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarate pun ngamandi heula. Mandi ngala wudu, nol-nolkeun pikiran, beres make sesengitan, make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi.
baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi be miti diukeula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsarati man wa farqani wal hubbu ya dari dulazati bilalami terus ayata nu pernah kakula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mau ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awak cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus bemehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering kukula mau diceritakeun sajan-sajan nama imah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh mali bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta dina ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong sudah deui wah abah bebeja baheula abah waduh tas ngimpi kasasawan teh bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggil jeung Kangjeng Nabi pohara jasa eta mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap kaju 3 poe teh ka masjid tah abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu bantak atuh teu ka masjid apa asal eta kitu asal 3 poe masyaallah geus saya caritakeun lantaran eta wiridanna eta ngan aya bawa terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mantap kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep keneh maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes satu aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah teh sia nyaho cenah diberen aja kos kitu sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing ade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di Kulon ulah ge imam
imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teu kiai munnya ge maca kitab ieu baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi, urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu baru jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe kajian nyelamatkan diri orang baik aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai beta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu. Isya aing mah hiber. Beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai modal kos kitu mah. Kiai kudu disoan modal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese katujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang neuleuh tanjagna ge asana betah urang barang neuleuh presiden atawa raja urang ya ini mah beti kali eueuh kumisan eueuh janggotan macam ulah datang ka kos itu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah, dele ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus
geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat kumaha gitu. 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas sebab negara. 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan. Sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Gitulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul Azam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja RT teh sakarajaannya adalah sa RT. Urang jadi takeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT. Raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin. Seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin. Sifat pamimpin yakni imam, presiden, gubernur, bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sida Umar ge di beat jadi pemimpin sarua sedihun Sida Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-saah
bakal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan ko seminggu ko sapoe ko sajam sakumaha okos melem daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan dieusi ku panas, usim panas dieusi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakeun bulan eta hujan bae. Teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakeun bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting ina hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing. Teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing. Teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan. Atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh usim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan kuari. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman barudak jing ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita.
Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek brus kuya mah ka cai aya naon gerbek brus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing teh jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna menuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai dibisana. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu kaji. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga de mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah jadi neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli sorga membalik sama cak kitab. Waduh, cak meri maju makan yang henteu. Henteu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeun teh. Ya tuh kajen aing bibisaanan aing. Iya, itu percaya sia. Atau babagi bae ge di akhirat. Dah, turun ke surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Sombongan nu kitu mah meujeuhna. Pajar bae bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain meureun berduyun-duyun jelema
jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat. 5 ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur. Pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang. Ulah cek Kanjeng Nabi. Berarti aya goron. Di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona. Ada udang di balik. Aduh. Eba okos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum ge. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok tadi pendi blon. Korek ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge jekel bendera ketika hayang. Teu cek Kanjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka, anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil. Atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Pajar maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi. Bu bagus amat. Bagus saknya teh. Tuh nyahoan korupsinya mah. Sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ini udikna gebelah ditu deui udik. Tamat ti udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu. Nyana endek intelekan. Ieu urang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam, lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyaluatan si ka jahanam. Horeng bener. Siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae.
Ya. Aja nama kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Ayo atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamar, kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamar, kamarna di kamaran deui, dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik-eutik can ja akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram. Aya digeulak. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plek, nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula kitu bebejakan nu sejen kula doang eta. Besi aja mareli roti meli roti garing belah itu belah iya kan minuman tuh wow barulut tempat nanti di Abu Dhabi cek teh meli roti belah itu tah nah meli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudnya aya gambaran tuh make calana sia geus ditutupkan deh ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempat di bandara teh. Di ditu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti ya rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman
anu tetap ngomong na teger baik nyana menjaga mata jeli jeung sajabana tetap baik ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal Watanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon
eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos gitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh. Aya, urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos gitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu deuk mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit. Anu embung ge dibere mobil. Keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa. Kos gitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos gitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara nyana nu sok pidato rasul wal naon gara kadituna finar cek nyana ya rasul murtasifin nar nyogok nyog narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna heuh sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai okos jelema di kota Allahu akbar aya nanaon Allahu akbar pas azan Allahu akbar hees ai tiap tadi Allahu akbar Beratas itu Allahu akbar wayah azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka biwir kuburan pemajikan jeung anak datang ka biwir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke biwir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus suhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan. Henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara. Teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakeun nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kaditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang, nu ngarunyaan ka diri urang, iwati diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol, nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep? Sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan?
aing resep biasa ka kiai itu batu. Emang gua kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama. Itu suka mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Bendukna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu calece. Falamma qawsa'ru ayunan nas واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أعلم بمراد kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sira gawe amrun lil izni yaiku parentah kadua ngirinan litaqodimi raqaihim kalawan andinginakeun nibakeun ya sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan musawassul tetaktik ilahi dari lagi mari ngarahirkeun hak. Falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekene sahara pirang-pirang tetekene sahara saharu maka pada ngalalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia. Salapuhan hakikati dokia tegese molakeun ya sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring memadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese memadani ya sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulah kang gede atawa hayatan ing ulah tasa kang luar leor hayah waja'u lanta kaya sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring Kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa sok aing tetekeun sira Musa faida maka kaget ia utawi asotal kofu iku ngaleg-legan ya aso bihapi ihdatain
kalawan den buang salah sawijine taror minal afsi saking asal talqub manane tabdali itu tegese ngaleg-leg ieu aso maya pikunaing barang kang nyarula biasa haro kabeh yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh yamaluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang qalabu soginin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa qaum tegese Fir'aun wa qaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh soginin aleka ngina kabeh soru dalilina gesedadi yazaro kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sara kabeh dep ngucapin lapan amanah ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahadu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik pisan sebelum enggak sangka Allah karim beneran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Fir'aun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat nyaritakeun tentang ngaduna sihir
sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap rasul terus bae ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih amat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah beusi ditelu. Tuh kayak ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Sia mah amin bangun deuk neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang. Mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh. Kumaha anehna? Anehnya kadang-kadang orang si pentingan najong. Itu teh maksudnya mah itu teh tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, hampura cek kana aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha? Jam 2. Beuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bodoh pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan nu jetu sholawat. Datang keluar, mah dibere sholawat di bae cek geus. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat, sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong jeung babaturanna. Ieu sholawat ni. Hayang naon atuh sia hayang naon? Nah, urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantak kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah,
hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngagelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah. Nu mawa wani, nu mawa teges, anu mawa lesang, marifat. Ngomong eta kapan lamun teu marifat mah teu lesang. Ai hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop. Ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sih makarar itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho. Sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarir, kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye. Eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada, pilgub, muatan eta teh kos kitu. Henteu cenah kunaon mah ikhlas, sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Sodna kumaha sodna goblok. Ikhlas ya. Balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos. Bener kan Bod? Nah iman newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasih ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengeun ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran za kiai. Naon tuh kampanye nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang ditu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Nu mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke leti kos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Nu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Aya muktado nganyahoan. Kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang matinya apa pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mantak resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga
ya paranti-paranti nah tuh ya mantak ngaji lun kieu ya sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji bae ngina-ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusul ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengeun Allah berarti menang hidayah teu daek nyana mundur bae ngajina yuk didinya mah didinya di Cilogon urang jauh ceuk abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman ceuk teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh air rekaman nama menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jadi mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegersepeun ka kula teh rekaman nama boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nanaon kula mah harinya aya mangpaat nama tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu henteu mun kula bendu bae carekan ku Allah entek eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komorano karno pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos kieu jadi kieu ye tah atuh teu bendu teh naon gawe ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa baik iya ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.